Ngulub dangder di saung kebon lanjut bari ngopi-ngopi. Nah jadi carita po ieu mah dak aing nek ngarabut dangder heueuh dangder nage pelak mitoha ja aing mah telok melak ieu jelema ngedul ieu dak atuh nu aya bae jor teh nu mitoha elos nu penting mah dangder bisa dihakan. Tah bisa dideuleuh nya dak di dieu ge beutina loba ngeun laleutik keneh soalna ieu dangder anyar keneh ngeun tabae pan jelema henteu sabar atuh heueuh pan ai kana hasil masih ieu mah pan pangheulana bae atuh heueuh teu rumasa lamun henteu melak kapanan nyah pang beuki na dengdeng nama sagala ge. Lanjutnya barudak di dia dikulubna ge ku aing di saung bae atuh heueuh supaya mirasa teh ya jadi tangka imah mah teu pati mirasa pan diuyupan ku kopi hideung atuh pan ku ngeunah. Komo lamun di saungna aya cai teh mana ting-ting ngeunaheuna betah meureun ngaliwat sagala naon nya ieu di saung. Tapi najan ngeun make aqua ge henteu menghambat aktivitas beh pokona mah dak di yeuh di dieu ge teu poho dak diuyahan si kulub dangder na atuh heueuh supaya aya rasa asin gimana gitu atuh tah deuleu burung kuda dak geus nangkring si kopi hideungna mah nungguan kulub dangder asak henteu sorangan dak aing ge jamun sorangan mah mana teuing sieun jadi deuleu burung kuda nya ieu loba ruyuk awi atuh heueuh leuweung ieu leuweung tah di dieu ge aing lobaan tah di dieu ge aya adi ipar atuh heueuh tah lobaan dak laleutik sagala ngeun tabae dak sebagai penonton aja nu kerja mah heueuh mitoha aing ngeun ilu barang dahar doang aing mah sebagai minantu atuh heueuh pancik aing ge tadi ge aing mah ngedul najan teh ge aing diomongkeun ku mitoha atuh wajar bae dak ngedul ieu heueuh adalah burung kudar ya atuh giliran barang dahar masih pan nomor hiji giliran atuh bekerja mah atuh biarkan mitoha saja atuh geus tamah ieu ngakanan kulub dangder yakin mah balik si ieu mah moal anta parah deui deuleu burung kudar nya bari ku panas keneh diamparan ku daun ku teu sabar kana barang daharna mah ngeun tabae dak atuh jor teuing he asal nu penting mah cager nya parernah teu ieu ngakan kulub dangder diuyupan ku kopi hideung mun can pernah mah coba beh ngajajal cenah ge dak ieu mah makanan tersehat kulub dangder mah kana lambung ge lumayan bae sehat.